Itu layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngepongoliang asih nu munggaran nah teu kapakan diri ngalayang taya pamuntangan nah asih namet ilang dedehna lompat ka mana rasa cinta namet ilang kapakan dekat teuing ka mana salira ayeuna ayeuna di mana abdi leungiteun salira salira ayeuna ayeuna di mana ku teu sangka salira dua cita itu layangan nu pegat kapakan di langit lenglang ngepongoliang asih nu munggaran nah teu kapakan diri ngalayang taya pamuntangan nah asih namet ilang dedehna lompat ka mana nah cinta namet ilang kapakan dekat teuing ka mana salira ayeuna ayeuna di mana abdi leungiteun salira salira ayeuna ayeuna di mana ku teu sangka salira dua cinta salira ayeuna ayeuna di mana abdi leungiteun salira salira ayeuna ayeuna di mana ku teu sangka salira dua cinta ku teu sangka dua cinta. Bermitra sadayana nu kusim kuring dihormat terbina. Alhamdulillah gerapan sim kuring tatas namiti sangkara panghegar kota Tasikmalaya. Rupina cekap saal sakitu kat pihatur. Terima kasih kasadayana hatur nuhun anu saageng-agengna. Kasadayana vendor anu terlibat dina rangkaian acara prosesi
acara akad pernikahan mana Rizwan sareng Dewi. Doa ti sim kuring mudah-mudahan hidup doan sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Tugas sim kuring teh kawit dugi ka akhir parantos selesai. Semangga pangitan sim kuring sadayana pamit mundur. Hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kakirangan nyunkeun saran saneun kritikna kanggo kamajengan sim kuring. Cak wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios. Waalaikumsalam.